Hehe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balai rencinges di mana bayana? Oh, Iya. Wilujeng tepang desim kuring, Kang Ayud otak. Dan saya konon ompong. Nah, ini teh. Lompong. Tuh mikir, ada siraman bukan. Begini non, Kumaha tah? saya mau tanya, Heeh. kenapa lu gigi lu mau ompong? Aing ngerek nanya dek itu. Cuman keduluan oleh kamu. Apanya? Saya mau nanya tadi teh, kenapa kepala kamu botak? Tapi ternyata kamu yang mendahului. Saya jawab, Takokak sih gak kaleci, ah, biar botak, tapi tetap seksi. nah, ya, 7-3-82. Iya, betul. Salapan 10 hiji. Ya. Kuntu 3 murah 2. Kemudian Hiji geus ungar deui. saan bener. Ah, nanti ngos. Sok. Hah? Urang susut di puhuna nya, Heeh. urang susut tina huluna. Botak. Urang guar ti handapna. Heeh. Sim kuring bade tumaros. Masa. Kapun sia. Aduh. Aduh. Batuk, Batuk euy. batuk ngakan ubar teh. Semampu. Kieu Wah. naon sababna eta wawas jadi sep gitu. Wah. Obat bermacam-macam alasan. Pertama, faktor usia. Apa orang nih sekolot. Jadinya sarua sekolot. Oh nya? Oh. Kedua, iya panglahunduk itu nggak sure sebe. Ku Kumanggung. nabe. Mun teu salah 7 kali manggung, 7 kali murag huntu. Katingang kumik. Sedangkan jumlahnya sabaraha huntu teh. Nya berenang ka itu malah lupa ngakan tulang dan kumaha kana itu. Mata ke mun jadi jelema ulah tamarakan. Sabarakan kumaha di dahar nya dadahar. Da maneh mah sagala dihakan atuh. Hah? Sagala dihakan. Lamun disuguhan pais lauk. Di dahar. Dahar teh laukna. Nanti kumaha gitu. Kayak maneh mah jeung daun-daunan yang dihakan. Lebar euy kagokan. Heeh. Oh lah. Nah, oleh sebab itu, Heeh. maka sedia payung sebelum hujan. Ari kitu kumaha? Ya, jangan sampai terjadi di kemudian gitu. Hari Hari bisa bahasa Melayu. udah aja sedetik. Sekedik. Nah, ini saya mau nanya, kenapa rambut Anda botak? kasih tahu gak ya? Jelas kasih tahu supaya semuanya tahu, Mau tahu kenapa botak? ya. Karena tidak ada rambutnya. Ada sebab dan akibat. Alasan anak Ah, kahiji teh tadi meureun usia. Urang teh kedua anak meureun banyak problem waduh, banyak mikir. Waduh, dalam hebat. kehidupan itu Hebatnya hebat. sifatnya manusia, apalagi kita sebagai laki-laki. Ah, Laki-laki itu ada yang harus bertanggung jawab di keluarga. pokoknya mencari nafkah untuk anak, mencari nafkah untuk istri. Itu. Memikirkan anak, memikirkan istri sudah 1 mau 2. Aduh gede kayak nama. Dek mikir
masalah eta mah tapi aing mah teh kana hulu henteu nepi ka kebal botak ayo saetna kumaha sikon sih kumaha geus sikon kumaha teh situasi dan kondisi heeh situasi kondisi dina awak urang kayak kan kadang-kadang bisa turunan ari cenah yang bersejarah jadi oh non menurut sejarah lamun jeung pamajikan sare pamajikan omat ulah muntang kana sirah itu sabab sakali ngajenggot teh ti papareket teh buukna murag cenah 20 siki jadi kumenang teh mah pacare botak kitu da masalah nu kitu maot euy naon mau anu bisa lepas tangan dirag-rag oh ngadu oh mata kalau sudah muntah ngasirah muntah pernah tak gitu begitu nya nyata lah aduh naon teh hah naon kumaha ain asa harudang euy sarua urang ge harudang ain di mana bi teh akan bareng jeung ente kok nanyakeun oh iya euy geus nabohnya oh da eta ada kontak teh pikiran teh bener linglung naboh sagedeung lila lain ampun kena sagedeung cenah da cenah artos lagi musak kieu cenah jadi sok kadinya nya euy padahal aya masalah naboh mah rek leutik anu rek sagedeung rek lila perhitungan dah kontrak anger sapoe ti da ini teh mah balik mah kudu tanyakeun pamajikan anger kontrak sapoe ku pamajikan itu teh lain tidak masalah ada euy urang kudu sadar we perlu nanya sadar urang mah ente botak dari faktor usia urang meureunnan huntu eueuhan bulan da urang mah ukur kahayang da kahayang mah huntu beres jadi ge sirah alus bukna gomplok ngan ieu mah narimakeun kana papasten meureunnan mencek pangeran tumarima kana keadaan kayaan mencek pangeran kitu meureun nya kitu mencek pangeran kieu nya meureun takdir apa takdir naon nu botak tinggang babir lamun hutu no plok plok ame untuk coplok siga gurame pokoknya orang kudu sadar karena kayaan kudu mampi karena keadaan karena kayaan pangeran beren syukuri apa adanya syukuri apa adanya urang mah walaupun mata dalam keadaan deklok umpamanya ini ya mata kita meneklok gitu ke dalam tadi ukur kahayang hungkul urang mah anu nakdirkeun dalem mah kawasa Allah Subhanahu wa taala entak urang kudu ikhlas dina kahirupan tah sakitu korban merdeka korban merdeka emang sakitu rupina simkuring sepal guyon sareng pangoot hapunten nu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancing.